Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang teraskeun deui nya para wargi dina cagarapan Sang Kuryang kamari teh nembe dugi ka nyaritakeun di mana Jaka Sonar teh wastana digentos jadi Sang Kuryang alatan sabadana kaancikan ku Kuryang atanapi pangancikanna Kuryang. Mangga atuh kumaha cenah katerasan carita ieu Sang Kuryang wilujeng ngadang. Harita Sang Kuryang turun asruk ka lemur-lembut manehna bari sagawe-gawe buburuk ngarit jeung sajabana dumasar ayana nuni. Dina hiji wanci meh aya kajadian nu teu dipihar. Di eta lemur nya eta punggawa-punggawa karajaan nu dipingpin ku patih jeung senopati teh ngadon ngajarah ka eta lemur. Atuh antukna kebo diboyong, sapi diringki, pon kitu deui hasil tatanen rahayat mah hampir kabeh ge tibabat. Pajarkeun mah eta kalakuan teh nya eta mangrupakeun hiji cara panarikan upeti karajaan nu tadi hiji aturanana teh nya eta geus disaluyuan ku kabeh rahayat. Tempo kana kalaliman nu lumangsung di hareupeuna, harita Sang Kuryang leumpang ka hareupeun para punggawa karajaan. Manehna teu neungludeung nyarek eta kajadian. Para bangsat nu resep meres rahayat, grabikeun deui kanu bogana eta ingon-ingon. Katut sakabeh hasil tatanen nu ku aranjeun di jarah bieu. Ceuk Sang Kuryang bari teu neungludeung. Harita katingali senopati nu tumpak kuda. Kesirikna ceulina asa ngadadak rancung, kumis ngadadak nyungkelik awahing ku amek. Ngadenge aya jajaka ngora nu wani cumarita kitu ka manehana. Pok bae senopati cumarita. Mane disila. Asa mane bieu nyarita teh? Tembal senopati. Calutak ta jelema teh ki adi, kudu dicangkalak ta mangkeluk teh. Tembal patih nangang sona. Kaula Sang Kuryang tukang buburuh ngarit jeung macul sabener. Tapi saestuna eta omongan nu bijil ti kaula sanajan tukang ngarit. Kaula mah ngarasa eta omongan kaula nu ditujukeun ka anjeun teh estu taya salahna. Sanyana pajabat anu sajati mah nyaah deuleuh kanu jadi rahayatna. Lain model araranjeun, anjeun ngan saukur nyieun rahayat pikeun bahan jarahan jeung jadi tempat panindesan andika. Aeh beuki nyaluntang sia diantep teh. Segana kudu dicangkalak deuleuh. Corela, jelong. Harita senopati luncat tina tonggong kuda. Bebanyit model si laing wani-wani nyaluntang ke senopati. Teu apal aing senopati mandraguna ieu. Tembal senopati percaya na karana yen dirina lain tanding pikeun Sang Kuryang. Corela. Harita senopati ngacorelat hibankeun sabetan bedogna kana awak Sang Kuryang. Sang Kuryang ge teu barang nempo bedog lawan nu nyabet kana beuheungna, manehna mundur salengkah ka tukang plos. Bangkieu awak senopati ngabangkieu katarik ku tanaga bedog anu nyamreang. Bedog nu ngagurilap cahayaan kasinar ku cahayana panon poe teh ngeplos ngahakan
dan kaburu sang kuryang males na raja. Harita sajumlah punggawa nyuruwuk maju ti satukangeun sang kuryang nu maksudna rek ngahurup maneh. Jurela! Sang kuryang luncat ningkahan panaraja. Eta panarajang kepukan ti para punggawa teh. Harita manehanana nyeret kasih si imah hijiwan. God, tarung teh beuki rame nakerana. Bedog pating gurilap nyalasarakan awak sang kuryang. Atuh sang kuryang teh sawareh mah bisa nyingkahan. Aya bae nu nyasar ti tukangeuna manehanana tuluy keuna kulantaran teu bisa nyingkahan eta bedog. Ngan rok aya bedog nu pating gurilap teh teh sirikna pating balenterang mana keuna kana kulit sang kuryang. Bedog anu keuna kana kulit sang kuryang teh sirikna cing buricak hurung lir ibarat diaduna dua pakarang wajah nu sarua teuas. Para punggawa teh saeutik nu keuna ku panarajang balesan sang kuryang. Tetela temahna pating jarengkang ngabebengkang nu kabanting pating nyalengir nahan nyeri. Nu katiban ku panarajang pating jarengkang pon kitu deui nu dibalangkeun ku sang kuryang. Aya nu ngabebengkang, aya nu ngajengjehe jeung sagala. Atuh antuk sanajan sang kuryang mampu ngimbangan kana kemampuan para punggawa nu sakitu lobana, tapi barang nempo yen balukar tina ijen teh nyaeta ngabalukarkeun teh saeutik imah nu ruksak alatan tarung eta sang kuryang. Harita sang kuryang ngayakeun tinakan pikeun kabur teh eta patempat. Harita sang kuryang muru ka lebah leuweung ngan lumpatna teh teu kebat, estu lumpat jigah nu hayang. Sedengkeun kaayaan para punggawa, harita nu mawa ingon-ingon teh teu tulus dibarawa. Pon kitu deui hasil tatanen mah ditarundaan, manehanana marawaan baturana nu rubuh, alatan katiban ku panarajang sang kuryang. Tuluy dibarawa balik ka karaton nu maksudna rek dialuban. Kacaturkeun harita sang kuryang nu apruk-aprukan nyingkahan para punggawa teh jog anyog ka hiji imah nu nyaung-nyaung di tengah gunung. Manehna nyampeurkeun ka eta imah nu maksudna mah dek mentang nginu pikeun ngubaran hanaang balas lumpat nyingkahan para punggawa. Sampurasun punten nu gaduh bumi. Ngadenge di luar aya nu pupuntenan, harita nu boga imah teh bijil kaluar, barang serog teh cing horeng eta nu boga imah teh nyaeta uwanoja geulis-ruk. Sang kuryang atuh harita ruas kasima, manehna colohok, mata simeuteun teu sirikna poho kana ngiceup awahing ku geulisna eta wanoja nu kaluar ti imah. Ningali kana tangtungan jeung rupa mah eta wanoja teh umurna moal jauh ti lilikuran sabab kaciri ku ngora dina rupa jeung tangtungan. Horeng simana horeng eta wanoja geulis teh taya lian nyaeta dayang sum. Nu kungsi ngadahar ati situmang nu cenah ceuk sakawa mah situmang teh hiji manusa titisan dewa. Nu mata ngabalukarkeun dayang sumbi batan ngolotan kalah kakatingali beuki ngora teuing. Harita patepungna indung jeung anak teh pada teu wau, awahing geus parangling. Kok bae harita dayang sumi nanya ka lalaki nu keur coloho, "Aya naon kisana? Nah anjeun teh jiga anu teu ngarakalongeun ningan?" Bok dayang sumi
Harita sang kuryang asa kagebak tina colohokna teh manehanana ngajawab ngabeberkeun maksudna nu dek menta cai. Ieu nyi pun akang teh sejak jajalu bade nyuhunkeun cai manawi teu kaabotan kitu. Tembal sang kuryang bari panona mencerong ka Dayang Sumbi. Oh, mangga kenya antosan. Atuh, antosan we heula di dieu nya. Tembal Dayang Sumbi bari ngaleos ka jero imahna. Tuluy kaluar deui bari mawakeun di nu eusina cai. Geus kitu mamaranehna teh tuluy ngobrol, silih wanohkeun ngaran. Harita barang silih wanoh Jakasonara teh kiwari ngaranna ganti jadi sang kuryang. Sedengkeun Dayang Sumbi manehna ngaranna ganti jadi Nyimas Rarasati. Wireh eta Dayang Sumbi teh keur nyamur supaya teu katohyan ku pihak karaja. Sabab manehna sieun diajak balik deui ka karaton. Balu karatina eta kateu wawuhanana anak jeung induk. Lila tilila mah hiji Jajaka jeung Wanoja teh beuki akrab. Poe ti poe teh estu sang kuryang beuki gede rasa katresnana. Rasa katresna ka eta Nyimas Rarasati. Dina hiji mangsa sang kuryang mangsa manehna ngagoler dina lahunan Nyimas Rarasati. Harita sang kuryang waksa kedaling lisan dina pamaksudana. Nyi, poe ka poe geus kaliwat tepung minggu datang bulan kurunyung taun. Akang teh dijurung ku hiji rasa katresna nu aya maksud sejak mileuleheungkeun salira. Naha kinten-kintena Nyai kersa kitu. Dayang Sumbi atanapi Rarasati harita nu ngadengikeun omongan sang kuryang teh atoh ngan manehanana can kaburu nemalan sabab harita karampa dina sirahna sang kuryang teh tetela aya tapak tatu. Harita Dayang Sumbi teh kalah katumanya ka sang kuryang. Kang, hidup teh salah sawios lalaki pinilih kandi. Ngumi banda ijen kasakten lain handap-handap. Kedah janten kapastiannya nu tangtu nama jarang aya pakarang nu bakal bisa ngabalukarkeun endi kalupa. Tapi nembe kukulah karampa aya tatu dina mastaka Andika geuningan. Nah eta teh tilas pusaka naon ka? Cek Dayang Sumbi nanya bangun panasaran. Leres Nyi, eta mah alatan pusaka nu luar biasa tangtos. Estu satatar dunya kajawaraan biheung aya nu make eta pusaka. Nu balukarana atuh akang teh teurak turatatu. Tembal sang kuryang ngajawab bari banyo. Nah pusaka naon kitu kan? Dayang Sumbi panasaran tuluy nyeleksak nanya. Pusaka nate nyaeta galo Nyi. Akang keur budak teh ditakol ku galo pun biang gebeg. Harita Dayang Sumbi leuwat manehna inget ka anakna Jakasonar nu baheula kungsi ku manehna ditakol ku galo. Harita basa nyieun kasalahan saenggeus maehan situmang tur masrahkeun atina ka manehana. Umeh kabeneran pisan mun aya mah Jakasonar teh saumuran pisan jeung sang kuryang tapi manehna ge can caya sabab harita Jakasonar anu saenggeus ditakol ku galo teh manehna baloboran getih lumpat ka jero leuweung. Malah fungsi disusul mapai tapak getih ge weleh teu kapanggih. Kalayan Dayang Sumbi teh curiga yen Jakasonar teh diroga halak ku sato hewan anu galak dipangeusi eta leuweung.
meakeun kapanasaran. Harita Dayang Sumbi tuluy nanya deui ka Sang Kuryang. Dupi akang teh naha midamel kasalahan naon kan? Dugi ka ditakol ku Galo. Sareng kami teu kaabotan, nah saha kitu wasta tuang ibu teh? Ceuk Dayang Sumbi nanya deui. Rumasa akang teh geus nyieun kasalahan nyi. Akang mangsa dipredih mawa ati mencek, teu kahaja kalah ka manah anjing kanyaahna Punbiang. Atuh antukna Punbiang teh benu ka akang, musir ka akang teh. Akang nu kaayaan boloboran getih balas ditakol ku Galo. Kukitu nama akang ge sadar kanundung nu jadi indung teh awahing ku nyaah kanu jadi anak. Sababun akang teu indit buat kumaha meureun kajadianana. Maklum jalmi nu keur nafsu. Can tamat Sang Kuryang nyaritakeun ngaran indungna. Harita Guwu. Dayang Sumbi ceurik sumegruk ngarangkul Sang Kuryang nu keur ngagoler dina lahunana. Sedengkeun Sang Kuryang mah harita panyangkana Dayang Sumbi teh kagagas ku carita manehna nu nandangan kajadian prihatin. Sarengsena ceurik Dayang Sumbi harita wakda. Kase anak emak, ieu teh emak ja. Ngadenge kasauran kitu, ayeuna mah Sang Kuryang nu cengkat, bangun kaget manehna ngadenge yen eta Rarasati teh nyebut dirina teh emak. Oh karita Sang Kuryang nanya, naon maksudna ieu teh nyi? Ieu teh emak hidup asa. Teh emak Dayang Sumbi indung hidup. Ceuk Dayang Sumbi bari ceurik. Sedengkeun Sang Kuryang ngadenge eta pokpokan teh tumeh bangun nu teu percaya. Sabab pikiran manehna dina nyana ge indungna aya keneh. Tinangtu ayeuna teh geus sepuh. Malah mangsa manehna ditundung ku Dayang Sumbi ge kaayaan indungna teh geus bisa disebutkeun kolot. Piraku pikir manehanana bisa ngora deui. Tong heureuy. Punbiang mah dina jumenengna oge ayeuna teh tos tangtos panginten sepuh nyi. Malah pas akang lunta ge Punbiang teh da rarasaan mah tos sepuh. Piraku indung akang kalah kang ngora deui. Asep jaka sonar. Ieu teh indung cing eling jaka. Sanyana hidup geus nyaho kana ngaran akang keur budak. Di mana hidup nyaho ngaran akang? Sang Kuryang ngajawab bari beuki bingung. Ieu teh emak Kasep indung hidup jaka. Tong heureuy indung akang mah Dayang Sumbi jeung piraku indung akang ngora deui. Tembal Sang Kuryang nempas kana omongan Dayang Sumbi. Ieu teh emak Dayang Sumbi. Emak ngora deui teh wireh teh kahaja ngahuapkeun ati bapa hidup tu situ mah. Nu baheula ku hidup dibikeun ka emak teh. Emak ge baheula kungsi janji ka hidup. Janji yen baris mere nyaho bapa hidup. Nyaeta ayeuna wancina ku emak dibere nyaho. Bapa hidup teh baheula nyieun dosa. Nu ngabalukarkeun menang supata temah nama bapa hidup teh. Kirimna jadi anjing hideung tumang jaka. Tembal Dayang Sumbi ngabejer beaskeun ka Sang Kuryang. Harita Sang Kuryang nuleh teu percaya manehna keukeuh ngajak kawin ka Rarasati alias Dayang Sumbi nu tetela nyaeta teh indung. Dayang Sumbi keukeuh nolak tur ngelingan ka Sang Kuryang yen manehna teh indungna Sang Kuryang. Sedengkeun Sang Kuryang nu geus kalimpudan ku nafsu
papoekan ku katresna manehna keukeuh maksa ka Dayang Sumbi. Sadar kana kaayaan Dayang Sumbi hamu bisa ngalawan ku tanaga. Manehna meunang ilapat dina kabersihan pikiranna pikeun menta syarat ka Sang Kuryang. Kasep, naking anak emak, saestuna ieu teh emak, ieu teh indung hidup. Pikeun bukti yen ieu teh emak teh indung hidup. Emak dek menta hiji syarat. Mangga. Palai syarat naon estu ku akang bakal diteduna. Emak teh menta dipangbendungkeun Citarum. Emak hayang lalayaran jeung hidup dina parahu nu meunang nyieun hidup. Ngadenge pamenta kitu. Sang Kuryang nu mibanda ka sakte Sang Tua tok narima eta pamenta sabab pikiranna moal hese keur manehna mah ngalaksanakeun tur ngawujudkeun eta pamenta terasa. Mangga ku akang baris dilaksanakeun. Ulah nya kan. Eta pamunut emak teh kudu aya saacan beurang. Tegesna dina wanci kongkorongok ayam sagala rupa pamenta emak kudu geus aya. Harita Sang Kuryang nu narima syarat ti eta Larasati alias Dayang Sumbi teh langsung ngajugjug ka hiji tempat pikeun ngabendung Citarum. Sedengkeun Dayang Sumbi lunta ti eta imahna nu maksud ngajugjug ka karaton pikeun nepangan bapana nyaeta Prabu Sungging Purbanegara. Tepung sonona anak jeung bapa teu bisa kagamarkeun ku endahna basa sanajan beungharna sastra jeung ngreka carita. Sajeroning negerakeun kason Dayang Sumbi ge netelakeun kajadian meh manehanana teh keur manggih kasusah tepung jeung kabingung nu tayatu. Dayang Sumbi baraba nyaritakeun saha Sang Kuryang nu kungsi ngaburak-barik Punggawa nu Durjana jeung kajadian ayeuna nu mana Sang Kuryang teh keur ngabendung Citarum. Mangsa ngadenge ti Dayang Sumbi kajadian Prabu Sungging marentah ka para Punggawa pikeun ngahukum Punggawa nu milu awub kana kajadian meres karahayaan. Saestuna Prabu Sungging mah teu nyaho-nyaho acan. Terus pikeun ngayakeun tinakan ngagagalkeun eta maksud Sang Kuryang, Prabu Sungging teh kairing para pasukan Waladia Walatamtama ngajugjug ka tempatna Sang Kuryang. Barang wanci keur hari eumbeug Prabu Sungging Purbanegara atut kairing Waladia Walad geus nepi ka tempat nu dituju. Harita barang amprok jeung Sang Kuryang pok Prabu Sungging cumarita. Sang Kuryang incu kula. Geura eureunkeun pamagsudan hidup geura usap beungeut. Hirup kitu kalakuan teu matut dilaku manusia teu bina ti kalakuan ku nyuktu. Sakedet netra. Harita ucap-ucapan Prabu Sungging jadi hiji kanyataan. Balukarana Sang Kuryang salin jirimna ngajadi sakadang moni. Ngan teu lila jirim Sang Kuryang balik deui ka sajatining wujud ngajadi deui jalma. Saha andika teh sepuh nanaonan ieu teh teu puguh-puguh ngaku incu bari nyupata ka kaula? Tanya Sang Kuryang bari anger sok. Nempo kana kajadian nu luar biasa. Harita Prabu Sungging ngarahu kaget. Kaula teh ati hidup cu. Jeung teh lah hidup teh geuning mibanda ka saktean nu punjul Sang Kuryang.
Kaula reueus miboga incu nyangking kasakten nu luar biasa. Tapi hanjaka hirup hidup tebina tika usap korot. Make jeung kudu ngawin ka indung sagala. Harita jirim sangkuriang salin deui jenisna. Ayeuna mah jirimna teh jadi durwiksa nu pikasieun. Ngan meh kajadian nu sarupa. Teu ngisilila jirim sangkuriang geus balik deui wujud ngajadi deui jelema. Geus kitu mah sangkuriang nu muncak amarahna alatan diganggu lampahna dina nyieun parahu. Sedengkeun dina ngabendung eta rumah manehna dibantu ku guriang-guriang nu ngancik dina diri. Ari para guriang nu kapapancenan ngabendung teh harita sewang-sewangan ngalakonan tugasna nu ngalabatu ngarabut tangkal kainu sakaritu gedena pon kitu deui guriang nu panggedena mah nyungkalan gunung jeung pasir dipake men. Tunda carita sang guriang nu silih sing hareupan jeung aki. Kacaturkeun harita dayang sumbi kerep sidakep mantengkeun emutanana musirkeun rasa jeung perasaanana dina nggoning meredih kahyang beunang. Gusti Pangeran Mumurbeng alam atuh dina pamentana dayang sumbi meredih sangkan dina poe harita panon poe teh biji leuwih terek disasa. Barang aya kana wanci janari gede harita dayang sumbi muka panona tuluy koneal hudang tina mujas medina manehna miang ngajugjug ka hiji tempat nu harita keur aya bapana jeung anakna nu keur silih sing hareup. Barang nepi ka eta tempat kasampak para waladia walad teh teu bina ti pinang hurang cinenggal waler teu kuat kunandangan kasakten sang Guriang. Sedengkeun Prabu Sungging Purbankara harita katempo teh keur kadese teu mampu nampa paniban kasakten sang Guriang. Segala rupa ajian kasakten Prabu Sungging taya nu metu. Ku sang Guriang ditampa kalayan teu matak naon-naon. Sedengkeun kasakten sang Guriang tetela lain luar biasa mangsa ketampa ku Prabu Sungging Purbankara mangsa keur tengahing adu jajat. Harita sang Guriang ngadadak ruas lain di kieuna barang ningali guriang-guriang pating belesat ngarejat di eta patempatan. Can reureuh tina kabingungna harita aya sora hawar-hawar ti kajauhan. Jakasona anaking anak emak hidup teteh lagis gagal kana nohonan kahayang emak pikeun kadua kalina. Ayeuna hidup kudu narima kana kaayaan jeung kanyataan. Yen hidup teh moal bisa mileuleheungkeun emak sabab emak teh indung hidup. Anjeun geus gagal tina kasanggupan. Nyaeta kasanggupan anjeun pikeun ngabendung Citarum keur lalayaran. Hidup kiwari geus jadi sang Guriang kabeurangan. Harita sang Guriang nu ngarasa yen wanci teh can sakuduna kongkorongo kaya sok komo biji balebat mah manehna ambek yen tetela eta kajadian teh taya lian tina rupa-rupa pradaya dayang sumi jeung akina. Tapi parendene kitu manehna salaku satria anu tigin kana jangjina eureun merkesel maksa kawin Kararasati anu nyaeta sabenerna mah dayang sumbi. Meupeus keuyang ka ambek nu disurung ku hanjelu harita sang Guriang nalapung parahu nu can anggeus. Maklum jalma nu mibanda kasakte perwatak kasakten nu ditambah ku tanaga Guriang nu ngancik dina dirina
Harita para hunu di talapung teh ngawang-ngawang mangpeng nu sakitu jauhna. Barang nepi kana lemah. Blek. Parahu tenangku betul salin jinis jadi gunung nu kiwari disebutna Gunung Tangkuban Parahu. Sakitu dongeng nu jejera cariosna Sang Kurya. Atuh tina langkung saur bahe carek tina samudaya kaluputan kalepatan disim abdi nadahapun. Sakitu anu kasanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.